Assalamualaikum Sampurasun Baraya Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dinten ayeuna Kaping 22 April tabu 5555 tabu genep palingnya dintenan tabu genep pami dipuleudeun teh mah genep kirang 5 menit. Simkuring ayeuna aya di seputaran Kabupaten Sumedang anu dinten ieu teh mangrupikeun sasih ulang tahunna Kabupaten Sumedang. Ulang tahunna Kabupaten Sumedang kan kumargi ayeuna mah ibarat kata ulah dugi ka naon namina ulang tahun teh mewah-mewahan teuing gitu nya. Enten mungkin wae tidak terlalu meriah tapi yang penting happy. Ayeuna orang kuperlingan lah we seperti biasa. Ieu simkuring aya di lokasi Pasar Sumedang. Pasar Sumedang. Rame kieu. Pasar Sumedang anu di sampingna nu di gigir-gigirna rame kieu baraya enjing-enjing mah rame seueur anu dararagang di surabi daging ayam daging sapi bentuknya sareng sabang saning sayuran mah tos puguhan. Mungkin wae oge ari tahu-tahu sakieu mah tos rada ngirangan terus rame subuh tadinya. Nah, eta sawataraning kagiatan wargi-wargi pasar anu ngayakeun segala kegiatan jual beli. Makanya aya nu ngangge jas hujan tangtosna tadi enjing meureunnan siga nama non kantos hujan heula tadi enjing teh meureunnan aya hujan di dieu jalanna ieu nya garing. Tapi nya kitu geuningan hujan zaman ayeuna mah kadang kawis benten sabaraha kilometer oke pas benten aya nu hujan aya nu henteu gitu nya. Tah ieu wargi urang aya di seputaran kota nya Sumedang kotana ieu teh pusat kota. Nah, sababna disebut pusat kota kupargi alun-alunna aya di dieu tah. Payuneun teh urang ke menuju alun-alun terus katawis anu nuju lari gitu nya. Sok sanaos ari tempat olahraga inti nama nu namina lapang Cigugur namina teh. Lapang Cigugur nya eta lapang sepak bola inti sanes di alun-alun. Tapi di alun-alun oge sok aya anu jalan kaki gurulingan alun-alun. Jalan kaki olahraganya sanes jalan kaki tanpa tujuan. Jalan kaki olahraga. Sae dari nu namina jalan kaki makan olahraga. Sanes tambulaku eta tujuan kesehatan.
Tah gitu wargi tah ieu komplek aya sakola, aya rumah sakit. Tepalih kanan ieu teh rumah sakit wargi. Rumah sakit Umar Wirahadikusuma, rumah sakit umum daerah Sumedang. Sareng palih kanan ieu sekolah SMA hiji. SMA hiji Semansa. Saha NB antawis wargi-wargi anu alumni SMA hiji? Komen. Wah, dengan produk sekolah parantos siap-siap. Kumargi kan ari katangtosan di Jawa Barat ku Gubernur KDM lebet sekolah teh tabuh 6:30 janten wayah kieu teh tos sariap murang kali sekolah teh. Tah geuningan panggung tos disiapkeun lagi palih kanan urang teh ieu panggung utamana palih kiri sigana mah. Ieu teh panggung naon ulang tahun sigana mah wargi. Maki kan ayeuna teh ulang tahun Kabupaten Sumedang teh. Urang ningali suasana kumaha ieu di Kabupaten Sumedang dina waktosna ulang tahun kitu nya maksudna mah. Tah ieu suasana ulang tahun di Kabupaten Sumedang di enjing-enjing tangtos ari enjing-enjing mah wargi teu sadayana nentos skala luar margi naonnya aya nu siap-siap sekolah, siap-siap ke kantor, kanggo PNS, ASN, polisi, tentara gitu nya. Pengusaha, UMKM, kantoran dan lain sebagainya. Memang kadang kawis ari anu namina usaha masuk pangpayuna. Ieu wargi Tugu Binokasi tadi di palihan kanan hilap teu kasebat Tugu Binokasi. Nah anu disebut Tugu Binokasi teh nya wargi mangrupikeun hiji tugu anu di luhurna teh aya mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi teh mahkota pajajaran anu dipasihkeun ka Karajaan Sumedang Larang waktu harita ku opat kandagalan teh ku opat patihna pajajaran kumargi pajajaran mangsa harita sanes runtuh naon atunya nya kitu teh ya gitunya kasebat nama tos teu aya gitunya dialihkeun ka Sumedang Larang ya sanes teu aya naon atunya maksana mah nya kitulah jujutan sajarah carios sajarah anu langkung lengkepna gitunya. Sanes ahli sejarah abdi mah mengukur penikmat penikmat pengamat gitunya. Dengan sejarah yen eta mahkota Binokasi di Candaka Sumedang dipasihkeun ka Prabu Geusan Ulun anu naon namina teh si mahkota eta teh sampai ka ayeuna masih keneh kasimpen aya di Museum Prabu Geusan Ulun. Di Museum Sumedang ya aya keneh ayeuna teh janten eta teh buktos nyata yen emang kerajaan pajajaran kantos aya di Sunda gitu di Parahyangan aya kerajaan anu Nanjeur zaman harita anu dipimpin ku Raja Prabu Siliwangi Mahaprabu. Ayeuna wagi urang bakal ngalangkung ka bumina Teh Ocha Rosa penyanyi nasionalnya. Tah bumina Teh Ocha teh aya di leresan palih kiri. Tah ieu pisan wargi tah anu ageung ieu. Tah ieu teh bumina Teh Ocha. Tadi teh urang teh masuk ke jalan bypass, jalan alternatif lah nya urang sanes ngambil jalan inti untuk menuju bumi Teh Ocha. Ieu bumi Teh Ocha. Tah sebelah kiri payunan Sangwan, warung tuang dan ngopi Sangwan. Sareng saung Cibingbin 2 tuh seueur tempat tuang di payunan bumi Teh Ocha. Ibarat nah lamun Teh Ocha teu sempet masak kan tuh ka payunan bumi tos aya warung-warung anu agung sae raos gitu.
Kedah capek-capek itu udah video gitu pagi sero sanes pagi sore ya pagi sero. Sambal gewal tuh sambal wae bisa nggak gewal wargi sanes ukur jami kudang lutan tah ayeuna orang masuk ke tadi disebutkeun teh lapang Cigugurnya dayana di palih kanan wargi palih kanan lapang Cigugur Sport Center tuh saya di leresan luar nama kuat terapi kieu wargi ya teh lapang kanggo olahraga itu teh seueur pamidintan minggon pinuh di dia teh pinuh dagang pinuh parkir papuguheunnya pinuh jalmi anu jalan-jalan ngurulingan naon namina teh ngurulingan lapang mun imah kumargi motor teu tiasa lebet urang mah ningali ti luarna we tah ieu ya lapang Cigugur tuh saya lebet teh wargi seueur tingalieun maksudna seueur tingalieun teh seueur tingalieun bujurnya tong sok kadinya emotan teh seueur tingalieun sapertos lukisan anu sae gitu nya mural lukisan dinding tas puguhan dari alam mah teu kedah disebatkeun deui gitu nya ka saya kaendahan alam mah ieu mah sebangsa ning lukisan dinding mural dan lain sebagainya endah pisan lukisan lagi sanes lukisan ecek-ecek nu asal graffiti teh para ruguh gitu nya tah ieu mah lewat jalan sampingna wargi lewat jalan sisi ieu panto sebelahna sanes panto belah panto hijina deui gitu urangnya tah itu jalan keluar ti lapang Cigugur keluar ti lapang Cigugur langsung urang di ya kan ku Gunung Kunci tawar kita Gunung Kunci teh aya di laresan palih kiri tawar kita aya teh Gunung Kunci ieu teh Gunung Kunci kan sebab nah disebat Gunung Kunci sanes gunung siga kunci wargi di Gunung Kunci eta teh aya hiji guha anu dina pantau gerbang guhana teh aya seratan kunci aya gambar kunci 2 gitu tawargi nah kemudian eta akhirnya disebut Gunung Kunci gunung anu aya guha zaman Walanda anu aya tanda kunci eta guha bersejarah. Nah itu wargi di leresan kotana di Kabupaten Sumedang ieu di daerah-daerah dia seueur pisan tempat naon namanya teh kafe, tempat bersejarah dan lain sebagainya. Di dieu mah munisi anu padat pisan ku lokasi-lokasi tempat-tempat bersejarah. Tah, lokasi Raja Sumedang oke aya di palih kanan ke wargi ga urang-urang ngalangkungnya. Lokasi makam para raja Kabupaten Kerajaan Sumedang zaman harita gitunya. Aya di leresan palih kanan, orang belok ke palih kanan. Aya Kangjeng Pangeran Kornel di dinya gitunya anu katelah di carios cadas pangeran. Sarang para raja anu sanes tah sebelah kanan ieu tah. Kanan eta teh. Eta tuh. Tuh itu. Eta teh makam para raja di Kabupaten Sumedang. Ya dina raraga ulang tahun Sumedang ieu
urang samestina mengingat oge kasayan-kasayan jasa-jasa para leluhur urang gitu nya wargi. Ulah dugi ka ngahihilapkeun akar sajarah urang, akar ti mana asalna urang. Da asalna aya urang nya, asalna aya urang, akarna tuturusna ti aranjeunna, pamut aya teu araya anjeunna nya mungkin kalangsungan turunan oge rada kaganggu gitu nya. Sanaos urang sanes asli turunan Kangjeng Raja Kanjeng Rajana gitu ya, urang mah keturunan rakyat biasa. Tapi pan jalana pemerintahan di Kabupaten Sumedang teh jalana ku diatur ku pemerintahan aranjeuna gitu ya. Gitu. Saya jalan Pasifik, jembatan Pasifik. Nah, sejarah deui wae naon sababna disebut jembatan Pasifik kumargi di paling kanan sebelum jembatan tadi teh kapungkur mah aya anu namina teh bioskop Pasifik. Jadi aya tempat kangge nonton film zaman baheula mah bioskop. Di Sumedang teh rame kapungkur mah bioskop. Ya bioskop zaman baheula lah gitu nya hiji-hijina. Aya dua seleresna mah di kota Sumedang teh bioskop Diana pami anu sajaman jeung abdi mah kitu nya kantos nonton di bioskop Diana sareng bioskop Pasifik eta ya akhirnya disebut jembatan Pasifik. Ieu aya hotel penginapan wargi bilih aya nu bade nginep biasa di Amori ieu Amori caket Adira Finance caket Koramil Sumedang kota ieu paling kiri. Ya oke ya dinas koperasi SD Sinang Raja teras kapayuna aya parapatan Ojolali janten patokanana pami wargi pade naon namina teh ka Sumedang nginep di Amori patokanana jalan parapatan Ojolali. Geuning goyah kieu matos rada rame barudak sekolah terus bapak-bapak nu ngantor. Tah kitu we warginya urang parantos rengse gurulingan sabagean kota Sumedang dina waktos ulang tahunna. Pamugi aya anu biasa di lenyepan dina obrolan sakedik obrolan tadi ngeunaan gurulingan Kabupaten Sumedang dina sasih-sasih ulang tahun Bilangkala Kabupaten Sumedang. Sehat terus kangge wargi sadayana mugi penakeun sareng kabagjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.